mana karena maksudnya sarna. Gawe cicing di bala. Aing teh keur mabok aing sia teh nyaho aing mabok. Mabok naon aing mana teh karena mabok jeung mabok sia. Aneh anjing. Naon sia teh untung nama mabok wae goblok. Aing teh koing keur ieu sateta eksperimen. Orang ada ngetip baturan orang cenama cikin nenek teh alus keur mabok aing matak ieu dicobaan ku aing. Cek ngasaan eksperimen ku maneh teh aing ngasaan tapi ngeunah oge euy. Ang mabok bareng-bareng we jeung aing Nah, anjing. Si bola tuh jeung aing. Mantap. Ari si Roges kalah kasarwana jeung si Karna deui sia. Belegok kasarwa mabok cika dikeun. Aing ngasangeun anjing. Nah, geningan. Euy. Balik ah. Yo, barudak daripada barengongnya. Kurang boga tarucingan yo. Besok naon? Manuk naon anu huruf E na aya 3. Yo, aing rek jawab. Naon cing? Entog. Ain atuh cing maneh somet naon? Aing mah apal atuh eta. Naon? Mary. Ain atuh Meri mah ngaran jelema atuh budak cek itu Meri mah. Mun ada oke Meri bari nage ngan hiji enak ge entog ngan hiji. Ieu mah urang mah nu 3. Hayang apal? No bener nama Bango. Naon atuh bango mah huruf E-an. Nya aya atuh. Pan aya laguna. Sang Bango sang Bango. Tah, urang boga tarucingannya jawane. Kumaha carana ngabedakeun gajah leutik jeung gajah gede? Ari nyabedakeun gajah leutik mah tempona penyerot. Nyabedakeun gajah gede mah tong make penyerot. Salah. Med, mana naon med? Babari atuh bos. Ngabedakeun gajah gede jeung gajah leutik mah. Lamun leutik berarti eta anakna, lamun gede berarti eta indungna. Salah duanana oge. Moal anu balik, moal anu bener. Naon atuh? Yo, ngabedakeun gajah leutik jeung gajah gede. Apa? Hayang atuh mentak nanyakeun ge. Kumaha? Sok macarana. Nya disaring atuh. Beda tuh si disaring jeung aduk. Katurangeun ayeuna mah. Perusahaan naon anu paling gede? Perusahaan tambang emas ya sok. Yo. Pabrik aci. Naon pabrik aci? Murah atuh aci mah. Naon atuh men? Hayang ngarapal perusahaan naon anu paling gede? Nya perusahaan anu produksi saringan gajah.